Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha para siswa kelas 7 di mana wae ayana? Daramang sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap daramang sareng sehat sadayana ya. Kumaha dinten ayeuna? Parantos siap kanggo diajar sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Sok sing saregep sayogikeun alat tulisna teras fokus kana naon-naon anu bakal diterangkeun ku Ibu. Urang kawitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dinten ayeuna nyaeta ninca kana pangajaran 2 kaulinan barudak. Kompetensi dasar 3.2 Mengidentifikasi jenis, ragam atau varian, istilah dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. 4.2 Mendemonstrasikan jenis, ragam atau varian, dan prosedur kaulinan barudak melalui pengamatan langsung dari berbagai media dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Mikawanoh kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa kerineh. Aya kaulinan barudak anu bisa dilakukeun ku sorangan, ku duaan, atawa ku lobaan. Salian ti eta oge aya kaulinan khusus keur barudak awewe, lalaki, atawa awewe jeung lalaki. Upama nilik prak-prakanana kaulinan barudak teh aya nu kaasup kana olahraga tradisional, aya oge anu leuwih deukeut kana kasenian. Kaulinan barudak anu mangrupa kasenian biasana diwuwuhan ku kakawihan. Galah asin, galah sodor, atawa gobag mangrupa kaulinan barudak anu kaasup kana olahraga tradisional. Papasingan kaulinan dumasar ka awewe jeung lalaki anu ngalakukeunana. Hiji, kaulinan budak awewe. Aya beklen, anjang-anjangan, sondah, congklak, encrak, simar. 2. Kaulinan budak lalaki. Gatrik, papanggalan, langlayangan, kolecer, sorodot gaplok, ngadu kaleci, jajangkungan, jeung pepeletokan. 3. Kaulinan budak lalaki jeung awewe. Aya oray-orayan, ucing sumput, sapintrong, boy-boyan, paciwit-ciwit lutung, pacici-cici putri, ucing-ucingan, empet-empetan, cingciripit, hahayaman, ucing beling, jeung peupesingan. Anu kadua, dumasar kana prak-prakanana. Kahiji, anu dibarung ku kakawihan. Aya oray-orayan, pacici-cici putri, cingciripit, perepet jengkol, slep-dur, ambil-ambilan, paciwit-ciwit lutung, ucang-ucang angge, endek-endekan, pacublek-cublek uang. 2. Anu henteu dibarung ku kakawihan. Contona gatrik, papanggalan, langlayangan, kolecer, sorodot gaplok, ngadu kaleci, jajangkungan, pepeletokan, ucing sumput, sapintrong,
boy-boyan, ucing-ucingan. Aya deui nu sanesna nyaeta empet-empetan, hahayaman, ucing beling, pepesingan, sondah, congklak, damdaman, bebentengan, jajangkungan, kobak, jeung galah. Eta sadayana henteu dibarung ku kakawihan. Di handap ieu contoh kaulinan nu kaasup olahraga jeung kaulinan anu dibarung kakawihan. Cing ciripit. Kaulinan cing ciripit biasana dilakukeun ku barudak saacan ngamimitian kaulinan. Pikeun nangtukeun saha nu kabagian jadi ucing atawa nangtukeun runtuyan kaulinan nu rek dilakukeun. Carana ulin cing ciripit nyaeta barudak ngumpul ngariung. Saterusna salah saurang biasana pupuhu kelompok namprakeun dampaleungeunna. Satuluyna babaturanana nu sejen nareundeun curugna dina dampaleungeun pupuhu kelompok. Tuluy maranehna ngawih babarengan anu rumpakana saperti kieu. Regepkeun ya. Rumpaka kakawihan cing ciripit. Cing ciripit satulang sabawang, saha nu kajepit tunggu di lawang. Atawa cing ciripit tulang bajing kacapit, kacapit ku bulu pare seseukeutna. Jol padalang mawa wayang jrek-jrek nong. Taeta sakali deui nya anu pada kadua. Cing ciripit tulang bajing kacapit, kacapit ku bulu pare seseukeutna. Jol padalang mawa wayang jrek-jrek nong. Tah eta kakawihan cing ciripit. Siga kumaha cara kaulinan cing ciripit teh? Ku hidep tengetan gambar di sagigireunana. Jadi ngariung saurang nampakeun dampal panangana anu sanes nyimpen curugna dina dampal panangan anu jadi pupuhu kelompok. Tuluy ngawih cing ciripit. Parantos apa? Sakali deui nya. Cing ciripit tulang bajing kacapit, kacapit ku bulu pare seseukeutna. Jol padalang mawa wayang jrek-jrek nong. Gitu. Tos apal ya? Oke diapalkeun ku hidep. Lajeng. Anu kadua aya kaulinan oray-orayan. Ku hidep katinggal dina gambar ya. Aya ngumpul barudak istri sareng pameukeut anu duaan ngadamel pananganna dihijikeun salaku gerbangna. Engke nu sanes lebet kana lebet gerbang. Langkung jentrena saperti kieu. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan anu rame tur matak pikaresepeun barudak. Lantaran ngadumaniskeun antara kawih jeung gerakan. Kaulinan ieu biasana dilakukeun ku barudak lobaan sarta kudu dinu lega tempatna. Komo lamun lobaan pisan mah nya supaya ulina ngarasa laluasa. Tah, cara ulin ieu kaulinan oray-orayan teh nyaeta dua urang budak silih cekel leungeun. Tuluy dikaluhurkeun. Ngawangun siga gerbang. Tujuanna pikeun babaturanana arasup kana eta gerbang. Dua urang eta milih naha rek jadi bulan atawa bentang. Jadi nu hiji jadi bulan, nu hiji jadi bentang. Tapi dirahasiakeun ti nu sejen saha bulan, saha bentang. Satuluyna barudak nu sejena baris. Bari
nyekelan tak-tak babaturan nu di hareupna. Sarta terus maju asup ngaliwatan gerbang nu tadi. Jalma nu panghareupna disebut hulu. Sarta nupang tukangna disebut buntut. Unggal pamaen kudu kompak nuturkeun lengkah nu panghareupna. Si hulu oray mingpin bari ngawih babarengan kawih oray-orayan. Kumaha kawih nanya? Tah ieu rumpaka kakawihan oray-orayan. Yuk urang diajar ngawih oray-orayan. Parantos siap? Kupingkeun nya. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai kebon. Entong ka kebon di kebon loba nu ngangon. Mending kaleuwi di leuwi loba nu mandi. Saha nu mandi anu mandina panderi. Oray-orayan oray naon oray bungka naon bungka laut naon laut dipa naon dipanderi ri jelep we dihakan. Bulan jeung bentang nangkep mangsana. Jadi silih tembalan tadinya oray naon oray bungka naon bungka laut naon laut dipa. Taresep silih tembalan. Lajeng parantos apa? Tah ieu dina waktu aya ditungtung deui bareng jeung kawih nu tadi nu pangtungtungna ri. Nah, kadua pamaen anu jadi tea bakal gegancangan nutup gerbang nurunkeun leungeunna. Nangkep saurang pamaen sejena. Saanggeus katangkep pamaen eta kudu nangtukeun pilihan. Nah, milih bulan atawa bentang. Lamun si pamaen eta milih bulan, manehna kudu nangtung tukangan bulan atawa sabalikna. Ngartos? Kaulinan diteruskeun nepi ka sakabeh pamaen katangkep. Nu engkena bakal ngawangun tim bulan jeung tim bentang. Nu bakal adu kakuatan silih tarik leungeun siga tarik tambang. Versi sejen cara ulin kaulinan oray-orayan nyaeta pamaen paling hareup kudu nangkep pamaen pangtukangna. Sarta pamaen sejena bakal ngahalangan sangkan pamaen anu jadi hulu oray teu bisa nangkep budak nu pangtukangna kasebut. Jadi silih udag nu ieu hayang nangkep nu ieu embung ditangkep. Rame pisan. Lajengkeun ya. Yuk. Tah ieu cara main kaulinan oray-orayan. Jelasnya aya anu jadi gerbangna salaku bulan jeung bentang, aya oge nu sejena anu jadi engke anak buah tim bulan atawa tim bentang. Saha anu pangseurna tang tuae bakal kuat tanagana jeung bakal menang gitu ya. Lajengkeun anu saterusna kaulinan boy-boyan. Kaulinan boy-boyan biasana make bola kasti atawa kertas nu dibuleud-buleudkeun siga bal jeung kenteng nu geus pareupes. Jumlahna kira-kira 8 atau 15 siki. Dina ieu kaulinan aya 2 tim. Cara kaulinan boy-boyan kahiji, kenteng-kenteng nu pareupes ditumpuk ka luhur. Jadi ditumpukeun ka luhur disusun siga dina poto tah katinggal ku hidepnya. Hiji tim salaku nu maledog urang sebut tim A.
maledog tumpukan kenteng supaya hancur tumpukanana rugrug sarta tim sejena salaku nu ngajaga urang sebut tim B. Saurang-saurang pamain ti tim A maledogkeun bal ti jarak tempat nu geus ditangtukeun. Sangkan runtuh tumpukan kenteng tadinya. Lamun runtuh hartina siap-siap pikeun lompat. Lamun pamain tim A bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng tadi, mangka tim nu ngajaga nyata tim B kudu ngudag maledogkeun bal kana awak salah saurang pamain ti tim A. Tim A buru-buru gancang lompat supaya teu beunang dibaledog. Kitu nya. Artos sadayana lajengkeun. Sedengkeun tugas ti sakabeh pamain tim nu maledog nyata tim A nyata lumpat ulah nepi ka keuna ku bal anu dibaledogkeun ku saha? Ku tim B. Sarta ngatur strategi pikeun meresan deui tumpukan kenteng nu runtuh tadi. Gitu ya. Jadi bari lompat, bari ngatur strategi supaya kenteng anu runtuh tadi bisa diberesan deui, ditumpukeun deui. Lamun kenteng bisa diberesan deui, ditumpukeun ka luhur deui, buru-buru pamain nu hasil meresan tumpukan kenteng eta ngajorowok sing tarik. Boy! Artina skor 1-0 pikeun tim nu maledog nyaeta tim A. Saterusna kaulinan diteruskeun siga mimiti. Jadi saha nu kenging? Tim A atau tim B? Tim A ya. Tah kaulinan tradisional boy-boyan ieu seueur mangfaatna nyaeta pikeun ngalatih gawe bareng jeung tim, pikeun ngalatih kaparigelan ngatur strategi sarta latihan kalincahan awak. Wah, seueurnya manfaatna kaulinan tradisional mah lianti ngandung unsur olahraga. Alhamdulillah materi dinten ayeuna perkara kaulinan barudak parantos rengse. Ulah hilap di subscribe, di komen, di like ya. Hatur nuhun, sampurasun, hurip Sunda.